Sampurasun wilujeng izin kasadayana nepangkeun nami abdi Luciana Sabila ti kelas 11 IPS 1. Ibu bapak guru anu kusing kuring dipika hormat sareng rerencangan anu kusing kuring dipika cinta. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan urang dinu ieu acara sehat walafiat sakedika pihatur anu ngeunaan COVID-19. Naon sih virus corona teh? Virus corona mangrupikeun virus anu nyerang kanu sistem pernapasan. Panyakit ieu kusabab infeksi virus disebut COVID-19. Virus corona tiasa nyebabkeun dina sistem gangguan pernapasan, infeksi paru-paru, sareng mautna. Gejala ieu tina COVID-19 umumna muncul dina 2 minggu. Saatos penderita kakenaan virus corona pikeun mastikeun naha gejala ieu mangrupikeun gejala virus corona. Ujian gancang diperyogikeun. Hal ieu nyababkeun sababaraha nagara pikeun ngalaksanakeun kawajiban maksakeun kakandungan pikeun nyegahna panyebaran virus corona 19. Di Indonesia sorangan larangan sosial skala ageung nyaeta PSBB gede dilaksanakeun pikeun panyebaran virus ieu. Saha anu gaduh kagiatan di luar bumi ayeuna kedah cicing di bumi heula. Atanapi anu aya dina kagiatan di luar bumi sok emut jarak sosial, jaga jarak ti jalma-jalma sabunderan anjeun supados henteu kakenaan virus anu bahaya atanapi ngirimkeunana. Virus ieu nyaeta hiji panawaran jarak jauh nyaeta pikeun ngajaga jarak minimum 1 meter ti jalma sanes. 2. Henteu angkat kaluar bumi heula kecuali aya kabutuhan ngadesak. 3. Secara rutin ngumbah leungeun anjeun nganggo cai sareng sabun atanapi sanitizer. Leungeun anu ngandung sahenteuna 60% alkohol khususna saatos ngalakukeun kagiatan di luar bumi atanapi di tempat umum. 4. Entong nyabapanon sungut sareng irung sateu acan ngumbah leungeun anjeun sapertos tuangeun-tuangeun. 5. Ulah hilap latihan rutin nyaeta sapertos olahraga nyandak sesana anu nyungkupan. 6. Hindarkeun kontak sareng jalma-jalma. 7. Wasuh leungeun unggal dinten nganggo sabun minimum 20 detik. Jeung saterasna hindarkeun kontak sareng sato liar sapertos beurit jeung sajabana. Sareng pamustunganana upami nyeri henteu sirna cek langsung ka rumah sakit anu caket atanapi fasilitas kasehatan anu sanes. Sakitu wae ti simkuring urang cekepkeun biantara hatur nuhun kasadayana hadirin anu atos nyampetkeun waktos kanggo ngaregepkeun biantara ti simkuring. Hapunten bilih aya kalupatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.